kawin ya. Arek kawin. Arek. Geus na waktuna. Loh kayeuna. Habib bakal haunama asa yakuna bagi doka yaumama. Wajib bagi doka yaumama asa yakuna habib bakal yaumama. Cintailah sesuatu dengan sangat sederhana. Sanu apa suatu saat jadi musuh orang. Bencilah sesuatu dengan sangat sederhana. Sanu apa angka jadi kekasih orang. Saya mau bersahabat aja babaturan teh can waktuna. Walau tikeus bobogohan. Ya. Komo lalaki mah gewa. SMP kene bobogohan ngumpul di ngalubuk kene. Oke, geus kahareup, geus bisa lepas tangan ngumpul ka karek. Ieu mah aneh, gerang aku preman ngumpul di tanggeuy kene. Lepas tangan dong. Pusing atuh omong aku preman, cenah gagah kitu aing ngumpul di tanggeuy, tidak aneh. Nya, urang preman di tanggeuy lepas tangan preman jeung tong ngabiri kidik. Ayo nanya, kau inget ya? Kunaon cenah lalaki ari geus ngopo sok ngaberi gidi. Dijawab ku ieu teh. Apaan cetek teh ditanya ku jin. Cek jin teh cek jin. Cek jin teh cek jin. Arek jeung bukurna wah. Allah. Lain kali tos ngopo sok ngaberi gidi. Taranya awewe nya. Sukanya semua kuat ya, laki begitu jalan, beri kunaon, pang sadis kais dari dunia teh laki kita, geus ngumpul cepret dengan disinteukan, tutup amal, amal katilu teh, sok amal tuh, kurang tepat apa tiap panggih jeung dulur urang teh supaya jadi ibadah maka ucapkeun salam, Kosong. Bila berjumpa assalamualaikum, dapat anugerah alhamdulillah, kita heran masya Allah. Kalau berkencan janjian berkencan teh insya Allah, dapat musibah innalillah. Kalau bersalah astagfirullah apa sakit. Bila berjumpa assalamualaikum, dapat anugerah alhamdulillah, kita heran masya Allah. Kalau berkencan insya Allah, dapat musibah innalillah. Kalau bersalah astagfirullah. Apanya? Yang cobaan keuing cangkangna para hadirin kesini jawab sintalik. Nu teu ngajawab berarti jepli. Siap? Ceu siap? Second siap second. Bila berjumpa assalamualaikum. Tablahnya teu ngeulah heula. Atuh sing ngaremi sing aya seni. Ya mah, tiuing kieu. Bila berjumpa assalamualaikum. Gitu. Si aturan nyanyi eueusan. Bila berjumpa assalamualaikum, dapat anugerah alhamdulillah, kita heran masya Allah. Kalau berkencan insya Allah, dapat musibah innalillah. Kalau bersalah astagfirullah. Lumayan, aku 7 lah. Nah, can kompak